Nah, nah, Ji. Oh, wih, berat Ji, berat. Ya, jelema emang sana Ji. Ah, saya ini. Tambahan itu lah begitu. Berat ya urusannya di rumah. Oke, sudah. Tambahan aja ya. Kirimkan deh foto jeung alamatnya. Wah, terima beres ya. Yo. Oke, oke. Jadi, mari order kai. Terakhir. Oke. Siap, siap. Lanjut. Oke. Oke, oke. Bro. Wah, ada nih teman gua. Bro. Dak, saan assalamualaikum ya ke para singge ya. Subhan atuh. Kumaha? Anu Rul. Aduh. Gaman, Rul. Alhamdulillah. Naon ya? Ulang dulu, Sila perlu naon aja lah, perlu nak. Perlu liwat, jero buat nyawa. Ya udah, nah kayak naon kita lah. Oke. Iya ngobrol nah kieu ya. Sukses nih nama, Oh, ke kadio euy anu keur alit anu mah. Tapi sehat kan? Alhamdulillah gitu. Dirinya kadia na aya priyogi naon gitu abdi gitu. Jadi gini bro, gua punya tugas nih. Tugasnya sih agak berat juga. Ngabisin orang. Gila nggak lo? Ya maksud gua gini, gua ngajak ke lo kesini teh, mau nggak ikut gabung ngeberesin orang? Gua dapat tugas sebenarnya. Gitu. Kira-kira lo mau nggak? Urang teu bisa eta mah kitu anang sabulang geus isihna. Urang geus nyaman di imah pribadi naon teu cara baheula. Baheula apa dirinya meureun. Urang nginum di isuk tika isuk, mabok naon, ayeuna urang geus bung kikituanan, sabab naon. Urang di dunya terus sementara urang mau diajak-ajak sebenarnya eta mah ku dirinya. Dirinya ulah mawa saya, neangan aya batur. Saya titik poe enak moal daek. Tuh, sabab naon hiji saya muglah zaman cara baheula gitu urang main sikat gleb ke jelema naon. Urang di akhirat kumaha ke di dunya ngeunah tapi di akhirat. Pasti di akhirat urang terungkap. Paham teu dirinya? Urang moal pipiun kitu anu mah. Jadi diberi sabab duit saya teu siap. Duit mah aya beakna. Tapi ke di akhirat moal aya tungtungna urang. Bro, lu jangan suka munafik lah bro. Dulu kita gimana? Ini sebenarnya kasus besar, uang banyak. Tenang, nanti kita bagi-bagi lah masalah itu mah. Oke, kalau setuju, gua apa ya namanya? Gua kerja nih sekarang, langsung gua cari orangnya. Urang geus embung anu geus tobat. Saya mah dinya nyana sawe terserah. Jadi kumaha ge masalah duit aya beakna. Urang geus embung anu mah kitu ana. Neang dah yang lain jadinya cek urang kan tadi dibuka pasalna. Di dunia ngeunah tapi di akhirat teu ngeunahna engke urang siksaan urang gitu. Aya nya neangan batur geus. Urang geus embung eta mah.
bisa gitu bro. Ini kayak gimana sih, uang gede bro. Biar gede ada habisnya duit mah. Orang kumaha batang bukan duit sekitar kiri-kirina tapi pada beak namun Ini sebenarnya lo mau apa enggak sih gua ajak nih? nggak mau saya sekarang mah udah insaf, maaf Gua hargain lah keputusan ya. lo ya. Gitu ya. 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 Balik dah. Cabut aja lah, terus sendiri lah. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Heroes tonight.